Siapa yang baru tahu pemirsa, kalau lengkio ditumis kayak gini tuh enak banget. Makanan orang Sunda mah simple pisan pemirsa tuh. Jadi si kio we ditumis terus dikecapan. Siapa di sini pemirsa yang sudah pernah makan bawang lengkio diginiin? Mantap orang di semuanya. Nih pemirsa ya, nasinya dikit aja. Ini tumis lengkionya, telur dadar, sambal bonteng. Cip-cip cihui. Geus alabatan ngadahar ujung naon gitu pemirsa spesial. Teh kangen banget makan tumis lengkio. Kudu nama di lauk asinan kan eueuh. Baiklah. Sakieu geus alhamdulillah. Masak sendiri praktis. Gak nyampe 5 menit ini mah. Tadi dia pemirsa ngacung anu resep tumis lengkio. Pasti ada resepen karena gampang iya mah. Ngan ngaberesihan lengkio nanya leuk-leuk. Ngeunah pisan pemirsa. Mantap surantep cecep Gorbachev jeung ngebiar.